mangkak. Mana? Bodok-bodok teuing. Ih, dulu. Ji, sila Ji. Nah, Sila. Dikarenakan tidak ada itu orang tidak pegawai idenya. Ya orang tadi itu tetempuan asa anu aneh ka dieu Ji. Cik pangalikeun Ji. Deket kira ieu naon? Deket tah. Nah, namanya. badagnya. Letakan sok Raji letakan. Bahasana mah Letakan kira sok. Bahasana kan. Iya letakan, tah ieu letakan. Udah letakan aja. Nya Basuh teh teh Gak nyala, anjing. Ye. Naon Ji? Geus poe teh kituan aja nya. Heeh, sudah pagawean kieu naon deui atuh? Ya urang atuh Ji hayangin konsep, hayangin konten, buka konsep, Ji. Konsep naon? Heuh, naon we atuh? Naon we? Konten. Heeh, Mun urang teh kerja we atuh moal siga berpikiran. Tinggal yo bakal pagawean heula jeung konten-konten dan profesional urang konten mah atuh. Tuh kasih ide mereka jak konten mah. Hayang ngonten, hayang. Maneh bejaan teh bejaan aing ke loba pagawean teh. Kadi teu mantong sia ah. Koyo we di konten-konten aing teu boga ide. Anu baik di ka dia tuh. Oh jalan Ji. Oh jalan kayak itu Sok, mah. itu mangkak. Maneh? Wan jalan teh lega tuh. Tinggal di urang teh surat asar naon mah. Papan Hari maneh tuh gak bisa pikiran. Mantong sak ka ditu ah. Oh konsep tadi kan di jalan kayak itu jalan. Mantong ka ditu. Minta konsep ka aing kasih ide minta konsep dah. Pak. Ngalau Pak. Halo, belum saya. Belum Pak Haji teh. Anjir, mau kurang pas letik ya mah. Beradak Pak sedek ieu kenapa? Letik. Sok gerak iya juga itu ngalau. Sopan anjing ka haji kita ngobrol. Tadi dia Pak. Tah di barinya tah. Mana? Benang teu? Eueuh. Udah mah benang atuh. Anjing ah. Mulai mainnya ke naon? Iya Ji, geus lila urang kana panu kieu Ji. Ari ieu naon ieu? Kapokana manuk kieu we teh Ji. Mata kacau atuh. Ayeuna naon ieu? Iya, kalau ku bedog yang kas we. Aing mah nah atuh Ji. Hayang mo. Hayang. Penting teu dibere. Geus aya sabulan Ji orang teh Nah, manuk teu dibere. kieu. Teh itu. Sok atuh. Ngomong apa kira? Kita keuning teh. Kieu Sok. terus kumaha? Cok rasukeun sok. Kela can pas kira. Kela can lepas. Nah itu. Ada jam konsep lain nama kan sida bakal di ditu ka dieu kalumpat ceut ka dieu tah ke moal bubur naik nu tangka gedang moal geus naik ka luhur tah idam teh bakal nenengan ka nenengan moal mana si moal ka kitu tah ke geus idam di dinya teh ka deketan kalon teh tangka gedang tah ku ieu we ku sidam tuar tangkalna damnya tuar dak di kieu teh ke murag handap nah kunaon eta moal kesrek Dulu. nah ai kesek teh akibatna teh Kebasiran pan dia orang goyang tadinya. orang ge bawasan teu atuh Orang pakai serek. ubar teu mulih Geuleuhnya ulah jadi ngontena. ulah Kalau kiki tua gerakan cai sholat lain main game udah keterbalik ya mah lila tuh jangan lupa cai teh modok. Astagfirullahaladzim, ari maneh eta rek nyinaon? Apa cek emak kacai sholat? Lain gitu maksud aing teh. Anak beleguk sok adi keluar. Geus lain didinya. Keluar ka dieu. Kan beleguk sia mah budak teh beri bodok-bodok teuing. Sholat di kamar, di masjid amuran. Di masjid lain kadinya. Ka dieu, ka masjid sholat. Di ka masjid. Sok asa dosa nakol kuieu tapi baiklah meh teu baleguk buka anak baleguk Ternyata pemandangan indah sekali ya guys. Bagus jelema teh kasoparan pisan itu mah. Ji, kada nu. Udah siso hadi. Kasoparan pisan. Break Ji. Goblok tuh. Wani-wani Ji. Kalau torsiu ini di depan angin euy. Mana budak Ji? Tuh, kan itu lupa tuh. Didinya meureun Ji. Mun urang mah bakal cicing di urang ngirungkeun atuh. Ieu tah kudu dikutin atuh. Atuh Ji. Mau teh nyereuwas atuh. Tuh, itu mah tuh.
Mantap. Mantap. Ji, kan eta lempang kunaon kan gitu, Ji? Macet biasa kan penting suruh jangan kemat ngeunah macet. Kunaon macak? Bating luhur teh kieu tah. Urang atuh cobaan, Ji. Coba naon? Pamajikan. Henteu di Mah luhur. rajis teuing. Lain pamajikan, Naon? Aji. Abi di luhur, Aji sok gerak turun. Ih, sih kami